الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Neglasari Official. Kami akan tebak-tebakan atau cek Sunda nama tataru ucingan, tai ucing di karungan. Tataru ucingan. Mau Jadi karena kan sekarang malam takbiran ya, dikarenakan shift kita bagian malam gitu, Shift malam. shift malam sekitar jam 12-an Siapa? ya, jadi kita pada gabut nih ya, maka dari itu ya kita akan tebak-tebakan atau tatarucingan cek Sunda nama Teh ucing don. tai ucing di karungan. Oh, teh ucing di karungan. Tuh. Sok saheula di dina rek tebak-tebakanna. Sok mang lah. Tuh itu Coba, ngomong coba. dok. Kalau mikir lah, Aduh, mikir heula yang bisa mikir. kebiasaan. Kudu mikir ya. Excited itu apa? Sok atuh. Naon atuh? Sok atuh saheula sok. Oh kelah. Tah, naon. Yang orang Bisa ngalah. kalau orang ngelah. Sok kata yang mana dia lawan. Bisa naik, tuh bisa turun. Naon tah? Bisa naik, bisa turun. Ucing. Lain. Nah. Naon? Bajing. Lain oh tebak-tebak. Anjing numpak me. Oh, digambar itu teman. Naon? Oke lah, aku baca cerita ucing lupa ya anjing lupa kumbe. Kan ditumpahkan teh bisa turun. Oh, Susah iya. naik Iya, kalau gitu. gitu. Kan me mah jangkung. Dialah tanggung B-nya. Oke lah, coba menjurung gadingnya aja enggak semua bener. Naon atuh lah ya? Tahu kita Tahu asli tahu ya. Lalu rapal kieu ieu teh. naon atuh sok Naon atuh? Naik haji. Wayat apa? naik haji. Kela. Oh, pikirkeun ku mah. Naik Heeh. bisa turun. Naik haji. Naik haji. Ngaco om Kayak ngaco sok. pikirkeun. Nah, Ya, Naik haji da jadi tukar turun haji mah. oh, kayak naik haji ya. Saya kaya gitu. emang haji naik tetangkalan tuh bisa turun gitu orang mah. Oh, teman naon itu. Sok ayeuna amangeun lah. Oke, kali ini bagian Mang Diki lah. Karena tadi Mang Ujang gak bisa ditebak, sekarang giliran Mang Diki. Ayo Mang Diki. Ya nya pan urang teh lamun maca eta teh kudu aya kana bacaan. Tong dia nurulung kos ieu. Koma lah pas koma. Ya komaan gitu. Jadi tong nurulung kos kareta, da kareta gawe cicingna. Berarti kos bagong si cing. Oh, aya geus nubruk cicing Oh, bagong aya, mah. Jadi kayak ya tanah naon dinu bacaan nu bisa nyanyi. Nah, Tanah naon bacaan bisa nyanyi. Asa eueuhnya mah. ayo aya piraku. Tanah Tetap cingan kan lo ge. Oh nya. Da ucing. Ayo. tanah naon bisa nyanyi. Kepikiran teh? Tanah. Oh, lain. 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 Naon? Naon sok. Namanya kayak Kunci. Lain eta mah. Tanah. Tanah. bisa nyanyi. Heeh. Talukcan nya teh salila kieu ya teh. Ke heula. Oh, sok. Pikir 5 jam. Nyaluknya Taluk, asa eueuh di pikiran mah. taluk ya. Sok Tanah titik. sok yang jelaskeun kumaha ieu teh. Sopan aya penyanyi Titi Puspa. Ya, Titi Puspa bisa nyanyi. Boleh. Oke lah. Bener lagi. Sok lah. Giliran orang ya. Mangayeuheun lah, mangayeuheun. Giliran saya. Ya gatulah.
Atuh seri heula Bang. Yang ngiluan seri teh atuh. Aduh atuh. Sato naon anu bisa dikuah? Satu naon bisa gua. Sato naon bisa dikuah? Naon satu. Sato soto. Sato. Sato. Satu mah geuna deh kan. So, sato naon? Satu kira orang mikir lah ya. Bisa lalu Lalu lah liar kan kira dia lalu. sarimi sato koya. Tahu satu ada kacuk si abang tadi ya. Aduh aing mah. Tadi asa satonya menyebutna. Aduh. Kan kurang sarmia. Terus ayeuna kumaha? Tuluykeun tau kumaha? Oke, dikarenakan Haji Daslan sudah nyamper ya yang suka ngajak takbiran itu ya. Heeh. Ramean lah. Hah? Ramekeun Oh, cenah. ramekeun kita meramaikan masjid lah. Jadi kita akhiri saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.